Kan otoy mah sekolah ge ukur nepi ka SD atau baheula bahasa Inggris pan baheula mah. Tuh mata ke mah diajarkeun mah. Ngerakeun atuh pan komandan ieu atuh Linmas lu Wajah komandan limbas gitu Pak. Nepikeun ka ayeuna we rudet di imah oge. Oke kurang geura dibejakan atuh mata kan bebeja heula. Lain we tah ganti kira tah apa pikirna tah ulah mawa sirah nu eta gitu. Ampun astagfirullah. Ger teh datang ka imah we deui eta pamajikan. Cenah itu barang bawa dagang ieu mah cenah naon balanya mah cenah teu cenah hakan cenah eta sapatu cenah kitu. Kita ngahakan sepatunya mung orang teh berorang ngadahar nu kitu atuh dah. Astagfirullahaladzim geus salah deui wae eta We nepikeun ka ngajak ngeusan ayeuna teh rumah tangga pamajikan. Allahu Akbar nepi ka kitu. Mata ke mah pangomongankeun nya ulah kitu kasalaki obong eueuh dahareun ditah ngahakan sapatu. Kieu maksud pamajikan mah lamun eueuh dahareun teh meureun kita ngahakan sepatu teh lain bawa teh kita nuang sapatu. Engos Rek barang ini meureunan sepatuna ruksak meureunan eta hakna jadi ditah dibenerkeun hak sepatu teh geuning hak handapna. oh titah dihakan gitu. Diomekeun lain dihakan di dahar. Oh diomekeun. Astagfirullahaladzim obat oge. Aduh. Da ieu rugi ngawajarkeun bae lah. Oh rusing we nepikeun ka ayeuna. Katakan meureunan lamun pamajikan keur minta keur naon teh meureunan heuregepkeun heula. Oh engke mah pangmamatahankeun ka pamajikan tong kitu kasalaki we kitu. Lain pamajikan nu kudu dipapatahan mah bahotoy nu kudu dipapatahan. Oh kitu. Ya udah salah wae atuh mikirna. Aduh ampun.